Sajalma anu ngabungahkeun batur ngasupkeun ka bungah kana hate batur, maka Allah bakal nyiptakeun malaikat anu mana malaikat teh ngajaga tina bahaya. Bahaya di mana? Bahaya engke di akhirat. Pada kana yaumul kiamati. Urang mere kabungah ka batur, maka kabungah eta bakal menjelma jadi malaikat, nu mana eta malaikat teh bakal ngajaga urang engke dina poe kiamat. Poe ari poe kiamat teh lain sesuatu nu enteng lain. Sieun poe kiamat teh. Jelema mun aya gempa 7, skala liter. Jerot, TV teu inget, motor teu inget nya. Gumpat langsung, duit teu inget eta digempak kitu eta. Atau aya tsunami we, tsunami Aceh contoh kitu, ningali we, kira-kira orang inget mau akan duit harita. Malah iya mobil ge mau kasang urang umpat langsung. Akhirat mah ratusan kali lipat sieun tibatan kitu. Nepikeun ka jelema kesangna aya nepikeun kana tuur kelaput, aya kesang nepikeun kana bujal, aya kesang nepikeun kana beuheung, saking ku ngesangan, kabayang teh kumaha ngesanganana. Jelema lamun sieun nya, sieun pisan sok ngesangan. Tangke ketika kersieun kitu, amun jelema sok ngabungakeun harte batur mah itu bakal menjelma jadi malaikat tong sieun tenang aya urang. Gitu. Dikata malaikat qala la takhaf ulasieun. Fayaqulu man anta ay mana saha? Fayaqulu anna arfa wa surul ladi ada qala tau ala muslim urang teh baheula teh kabungah nu diasupkeun ku maneh ka hate jalma Islam baheula pidarunya di dunya. Entak aya bahasa idkharu surur ngabungakeun hate. Lamun Ka'bah di Mekah aya Mekah aya Ka'bah eta Ka'bahan alam dunya, tapi lamun hate Ka'bahna Allah. Mun di Mekah itu tempat kumpulna jelema, cicingna jelema, tapi lamun hate tempatna Allah. Nabi Ibrahim ngabangun Ka'bah. Enak Ka'bah teu eureun jelema umroh, tawaf, sajabana pahalana terus ngocor ka Nabi Ibrahim. Tapi ketika beres nyieun Ka'bah, saur Allah aya pahala nu leuwih gede deui. Naon? Ngabungakeun hate batur. Ku jalan naon wae? Mere jajan, mere korek. Ulah nyokot korek kade, mere korek. Ieu mere kabungah. Dina Al-Quran aya dijelaskan surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Eta kisah raja anu rek ngancurkeun Ka'bah. Teu bisa anda dilindungi ku Allah. Duraka gede ngabangun ngaruksak Ka'bah. Tapi aya dosa nu leuwih gede tibatan ngaruksak Ka'bah. Naon? Ngaruksak hate batur. Kade hati-hati.